Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun baraya tepang dangudi sareng bidangan dongeng Sundanya. Urang ngadongeng dieu, urang neraskeun hanca dongeng anu katunda kalayan ngabantun jajara carios si Endul Jawara Olo Kejo. Ieu dongeng teh karangan Mang Jalira. Sok sanaos dongeng basajan, malah mandar janten hiburan. Atuh kabaraya anu satya manco kandongeng Mang di mana we ayana. Mugi sadayana aya dina kasehatan lahir sinerangan batin dilalancarkeun sagala rupinanya. Tong hilap dirojong ditarowelan tombol subscribe. Atuh Mang oge nganuhunkeun kanu parantos like oge komen. Mangga mitra supados senjang kolong ting kana waktos urang sami-sami dangukeun kumaha terasna ieu carita si Endul Jawara Olo Kejo. Sok kaparayun sadayana. Ari geus kanyawan mah di mana-mana namu ari lelakeun deui euy. Keun isukan urang ka itu. Geus ayeuna mah urang curak heula deuleu. Sok ka dieu keun euy arak teh bawa ka dieu deuleu geuling. Nya Ki. Hahaha. Penting ieu urang pesta suka-suka. Kancang ku sia we asma bawa arakna ka dieu euy. Sia mah kalah kanitah ka dewek. Nya bawa ku maneh deuleu sia. Asma buru. Nya. Mohon mangga Ki ke antos sakedap. Kitu kaayaan peuting eta di pamukiman Karaman mau ngihideung teh. Kilintung jeung sakabeh anak buahna teh pesta we suka-suka ngadon mararabok. Geus aya dina pangaruh inuman, kaayana teh ngalacaprak we ngaco. Dewe goy bakal jadi jalma beungar. Jalma beungar anu loba dadabana. Pokona mah dewek teh euy bakal diugong-ugong. Sakabeh jalma bakal ngajenan ka dewek deuleu galing. Ya pasti atuh Ki. Sakabeh jalma teh bakal ngajenan. Kan gade Ki ulah poho ka galing. Galing hayang we ka bawah senang. Galing mah saeutik minta teh ka Ki. Hayang naon sia teh galing? Galing teh Ki hayang boga pamajikan opat. Montong laut aja kurang ajar yang boga pamajikan opat. Segala sia mah geus we neangan baby kang deuleu. Bek arek leuwih ti obat oge bebas grateangan ku sia. Nya Ki cocok si Galing mah ngawin baby kang lantaran ukna jiga bulu domba Ki. Alah kene ku aing Galing urang teh angan baby kang. Anu bahenol nerekom euy. Cawi wes bedo atuh ari kudu ka embek mah. Alah tongge tu atuh Ki. Tong arekeun Galing teh disarwakeun jeung embek jalu. Nah sia teh bet teu daek disarwakeun jeung embek. Kabar katempot ya ku sia semua bukna geus sakitu Galing euy. 30 embek euy. Tinggal make tanduk we. Kukitu nama payus dereken meo ge sia mah batayang boga pamajikan leuwih ti hiji. Cumun Ki aya kulah huta si Galing mah. Abi mah teh seueur pamenta Ki lamun Aki kenging harta karun teh. Lamun Aki terus jadi jalma beunghar teh. Abi mah hiji pamenta teh Ki.
Nah hayang naon silaing Asmo euy. Abi mah hiji kahoyong teh hoyong dahar anu ngeunah we kilah hayang jeung Pak Istri. Nah siapa minta teh aya guci teh adalah nu gitu mah pirage hayang dahar jeung Pak Istri. Hehe. Lamun dewek geus jadi jala beungar matong boro jeung Pak Istri. Najan jeung Pais lauk ieu oge ku dewek bakal dijumbuanan si Asmo. Tos we parabkeun we si Asmo bakal lauk ieu ge. Zena dicablok tuh man. Bongana ngarekeun ka Galing nyaruakeun Galing jeung embe ki. Kapan Galing teh nyeri hate atuh ki nyeri hate Galing teh jelema ki. Tidak teuing ki pirake hayang boga pamajikan opat ki. Ai nah jadi Galing kalewe dele 3 balon siapa kitu kayana teh dasar nu keur marabok ngomong nangalantur ka mana karep. Atuh caturkeun isukna kilintung di baturan ku si Asmo jeung si Galing minangka anak buah anu paling dipercaya. Geus lunta naringgalkeun leuweung sabeulit. Lempangna maninga geudig. Da eta atuh hayang buru-buru tepi kanu dituju. Sajajalan Sukaseri gogonjakan we pada mawa hate anu hubunganna keur. Gede harapan bakal menang milik anu gede harta karun teh cenah. Sakedeung deui bakal kapimilih. Geus kabayang atuh perhiasan emas inten permata jeung sajabana teh. Bisa kumaha heuting lobaan angtu gede pisan pangajina. Jarak antara leuweung sabeulit ka pasir loa teh rada anggang kudu ngaliwatan sababaraha leuweung kaituna teh mapai-mapai jalan satapak mipir gawir nyorang jungkrang najan kudu teh akar ngembing jangkar ceuk waribasana arek disorang we najan butuh waktu sapopoe tapi keun we can penting mah teu hapi kanu dituju teu kacaturkeun di jalana antukna manu tiluan teh geus terepi we ka sisieun pasir loa. Kaayaan geus maju ka peuting, kapaksa tiluan teh kudu reureuh ngaduan monok di sisi pasir. Keun we cenah isukan isuk-isuk pikeun maluruh guha karang loa mah tangaranan ari di peuting mah atual urat kudu neangan guha jaba karasa awak teh geus lalung setanagana geus suda. Mangga say urang deureuh di dieu we, keun isukan. Pikeun maluruh di mana eta guha karang loa mah euy. Nya saya ki mangga. Keun api ayeuna bade milarian heula rek Garing jeung si Asmo. Meureun kudu nyendurukan ngadah teh tiris teuing. Alah, wakani kayaan teh meni sakieu tirisna ki. Asok ka itu Galing Asmo. Oh bener. Keraneangan rek Garing urang teh kudu nyieun sadudurukan. Si Galing jeung si Asmo teh kura-kiru we atuh neangan rek Garing. Geus kitu mah laju dikumpulkeun sabada ngumpul tuluy nyieun durukan. Kur atuh durukan teh diseungeut. Tiluan teh ngadon si duru karasa awakna teh kiwari maradahaneut. Teu karasa tiris teuing. Nah palih mana ki? Eta guha karang loa teh kinten-kintenna tuyu sareng katerangan dina eta kujang teh. Cek si Asmo banget penasaran. Oh, eta guha karang loa teh cenah belah wetan euy tu belah ditu. Tuh, kadeuleu ku sia. Anu sakitu nang dawingna deuleu. Labadinya eta guha teh. Keun we isuk urang teang. Nya nuhun we atuh ki ari tos buku belah nama. Alah, semohon enjing kantun kaitu he ka jero guha dipilari. Kan tapi laras kitu ki. Eta tempatna moal nyalahan. Abi mah masih keneh ginggiapeun ki. Inggis aya orai dewe kitu tah. Geus moal nyalahan deuleu si Asmo. Ulah sieunkeun dewek nu asup ka jero guha mah deuleu. Ku dewek geus kanyahoan di mana labah-labahna euy di jero eta guha teh. Tuyu jeung katerangan dina ieu kujang. Pokona mah geus moal misreuk. Harta karun bakal kapimilih ku dewek. Hahaha.
memeh salare nu tiluan ting adon ngelacaprak we ngobrol. Sagala diobrolkeun, teu karasa ari ku ngobrol mah kayaan ti beuki peuting bae. Panhon geus karasa cepel, antukna mah nu tiluan teh salare we pating galoler dina jukut garing. Najan pating galoler dina jukut garing oge. Kalibra we, kajurung ku hate anu bunga. Dipependek ku sora-sora satu peuting anu reang di sarada patemalan jeung pada baturna. Keun urang tunda ngeunaan kirintung jeung kadua anak buahna. Ayeuna mah urang caturkeun deui di paguron atawa padepokan Ciburuy. Peuting eta teh kitapa anu ngarasa hariwah lamun nepi ka harta karun teh cenah beunang ku jalma jahat. Cilaka amanah sanu sadari dijaga teh rag-rag ka jalma anu lain nahakeun. Si Endul ngarti kana kasusah jeung kabingung nu jadi guruna. Laju we poke carita jika anu ngabeberah. Tenang heula ki, ulah waka alit mana. Mugia wae kabujeng kapendak jalma jahatna teh. Harta karun teh tetep aman. Nya tapi nepikeun ka kiwari can kapanggih laratanana. Kudu ka mananya nyusutna, kudu ka mananya neangna. Ulah masa lempang eta harta karun teh. Nya bakal kapimilik ku jalma jahat anu lain hakna. Bisa kumahan teuing atuh dosana kula teh teu bisa ngajaga eta amanah. Tenang we ki tenang. Ulah baka ngemut eta harta karun teh bakal rag-rag ka jalma jahat. Keun kapan cek tadi ge urang teras nareka. Mudah-mudahan enggal ka penak jalma jahatna. Jeung deui kapan ki guru teh kungsi sesauran ka Endul. Lamun sagala perkara teh geus aya nu nangtukeun. Jodoh Pati, bagja, cilaka, jeung sagarupa. Urang mah dengan gaduh-gaduh. Najan aki parantos setekah pola ngajaga eta harta karun. Ari kedah narag-rag ka jalma jahat mah atawa ka jalma nu lain hakna. Meureun kedah kitu kuruna ki. Urang teh kedah tumarima kana kayaan. Nu penting mah aki teh parantos ngajalankeun pancen sahade-hadena. Nya tapi tetep pasti kula teh hirup moal tenang, bakal toleh kapikiran bae Endul. Kukituna kula teh ayeuna rek menta kamandang ti maneh najan maneh kasebut murid kula anu pangbodona. Sugan jeung sugan kudu kumaha ayeuna reka. Nya kula mah geus balueng ieu teh. Urang teh ulah kacana kukayaan, ulah balueng. Tapi urang teh kudu tetep tenang. Kapan kasaoran aki kapungkur, ari katenangan teh eta teh kunci kanggo ngabukakeun sagala pajualan. Ari ku tenang, kapan utek oge biasa mikir, neangan rupa-rupa cara, neangan akal tarekah. Kada geuning, ari tarekah mah seueur kumaha bae carana, nu penting mah dijalankeun kalawan ketenangan jeung keyakinan teh aki. Nya bener. Tetela gening maneh teh ngaragapkeun sakabeh papatah kula. Najan maneh teh bisa kana ilmu silat. Diajar jurus mah hanteu daek bisa. Tapi naon rupa papatah kula teh ku maneh teh diregapkeun. Halus, Endul halus. Ayeuna maneh teh jadi bisa mere luang ka kula. Rumasa kula teh balueng. Nya nun. Nya bener. Urang teh kudu tetep tenang bari jeung mikir kumaha carana. Ngan lebah dieu kula ayeuna rek percayakeun ka maneh Endul. Ieu persoalan teh geus teu bisa dipikiran ku kula. Sugan jeung sugan maneh mah boga akal tareka atawa jalan kaluarna. Da geuning ti heula oge maneh teh bisa nulungan kula. Hihi. Eta mah parantos dikersakeun bae. Abdi teh kada tiasa nulungan ki guru. Apanan? Sanes kahoyong Endul, mana kitu ge parantos dikersakeun. Kudu maha kawasa, Endul teh da tiasa nulungan. Atuh ayeuna oge
Ari nu dikarsakeun kedah tiasa nulungan mah. Nya panginten aya jalana sok sanaos nu teh jalma bodoh. Tapi tina kabodohan eta teh tela geuning sabada tapa teh nu teh seueur pangalaman. Pangalaman kumaha Nul? Nya timbulna pituduh teh lamun urang teh ngarasa bodoh hartna teh udah ngarasa nyaho. Da geuning panyaho manusia mah aya watasanana, sedengkeun ari kanyaho Gusti Maha Suci teu aya watas wangana, jeung sakala kanyaho manusia teh kabeh kersaning anu maha nyaho. Tah ayeuna ge nu teh kadina reka kumaha lamun nu teh bade angkat we ka guha bade nyungkeun pitunyuk. Bener Nul, bener. Kulah kakara sadar Nul. Saupama urang baluang teu manghitung geus teu kapikiran ku teu. Pikeun ngarengsekeun pasoalan iwar ti sumerah ke rumah kawasa. Kapanan sagala rupana oge anjeunna anu parantos ngaresakeunana. Anu paran nu kagungan sagala rupina. Urang mah dar mangalakoni bae. Begituna urang sangakeun dewe kekersan rumah kawasa. Mudah-mudahan aya pituduh. Mudah-mudahan aya jalan keluarna. Jika itu Nul gerak ka guha sok geura menekung ka Maha Agung. Ucap rata kahiyang masuk ma Allah manu Maha Kawasa. Muga-mugi ari ka maneh Nul nya masihan pituduh anu jelas anu nyata. Teu geuning pituduh teh ragragna teh ka jalma anu ngarumasakeun bodoh, ngarumasakeun hayang nyaho. Lain ka jalma anu geus ngarasa nyaho jeung ngarasa pinter. Soko mau ngarasa asa aing mah leres pisan ki. Luyu sareng pangalaman Nul salami ieu tatapa. Nah kumaha kitu Nul? Sumuhun ka Nul teh pantos didongkapan ku orai naga. Teh lah geuning ana ditepakuran mah. Eta orai naga teh mangrupakeun simul. Kudu simul wungkul. Ayeuna geuning geus tepi kalebah dinya. Ke. Nah simul naon eta orai teh? Ari orai teh ngagambarkeun hawa nafsu ki anu kedah ditalukeun. Tah kapanan nafsu manusia teh kawas orai, anu leutik osok macok, anu gede osok ngalegleg. Tah kitu ki. Eta nafsu teh gambarana kitu, leutik gede oge bakal ngabahayakeun lamun teu bisa dikadalikeun. Lamun ngalajur nafsu, ngumbar kahayang, ngumbar amarah, padan anu katempuhan, sokomo lamun pikiran geus kaancikan ku hawa nafsu. Bakal aya was-was salempang hariwang. Lamun pikiran kaancikan ku hawa nafsu, akal teh bakal lemah, bakal sarua jeung sato, ukur ngagugulukeun urusan dunya kal mikiran barang anu teu sapira. Lain dipake mikir napakuran diri, namakuran Gusti. Lamun pikiran kancikan ku hawa nafsuhan teu bersih, tinang tuh. Eta pikiran teh bakal meulit kawas orai, kaituna bakal marah kayangan, sieun ngaririwaan, ngahalangan. Jadi panghalang kana kasadaran, sadar kana diri, sadar ka pangeran. Tak kitu ki. Horeng teh kitu nu. Geus tepi kalebah dinya geuning tapa maneh teh. Teu sangka tu lamun eta orai anu kaluar teh ukur nyimulkeun. Leres pisan. Tekapan dua teh perantos ngimpen. Dicacanda ku eta orai naga teh hiberan. Malahan manul teh pantos diteuleumkeun kana dasar sagara. Malahan mah kantos dicanak hiberan dugi ka diragrageun. Ku eta diteuleumkeun dina dasar sagara. Pun kitu deui ditihibarkeun ka awang-awang. Anu teh jadi tiasa membual kaluhur, tiasa hibar. Malahan mandu teh tiasa dugi ka puncak gunung. Ari eta puncak gunung teh simul diwaeki. Nyata puncakna kasadaran, sedengkeun ari gunung kapan ti hanap gede. Kaluhur beki jangkung teh beki nyungcung ngurucut. Eta teh simbol pikeun orang katauhidan. Kedah malapah gedang ti hanap dugi ka puncakna anu ngurucut anu nyungcung.
Nyata keyakinan anu pang seket-seketna, pang awas-awasna, pang kuatna ka Gusti anu Maha Suci. Tak kitu Ki. Ai teu sangga geuning Ndul. Nyata orai naga teh geuning gambaran simbol meureunnan ku di bawah tapak. Nya keluar tina awak maneh teh. Semuhun Ki, malihan mah eta orai teh kantos nyanggemkeun cenah mah kula teh naga geni. Lamun sia cenah geus bisa nalukeun kula, tang tu sia teh bakal boga kekuatan anu rongkah, anu taya tandingna. Tah kitu Ki, meureun bae dieuna mah lamun Ndul teh geus bisa ngelehkeun hawa nafsu Ndul sorangan. Bener teu salah Ndul. Ai itu kotan teh. Nya ayeuna mah jigera indit jung geura lumampa. Mudah-mudahan maneh teh menang pituduh anu sagancangna bisa nyusut tapak lacak eta jalma jahatna. Kita teh tuluy ngajurungkeun si Ndul ngarasa gancangna menang pituduh. Kudu ka mana nyaneangan jalma jahatna. Atuh teu talang teh si Ndul teh kura-kiru maneh teh balik dewe ka gua. Dek bae maneh teh menekung ka Hyang Nu Maha Agung. Ngucap rata ka Hyang Nu Maha Sukma. Nyata Allah Azza wa Jalla meredih kana asihna Gusti naneda, kana murahna Nu Maha Kawasa. Rab sidakep sinuku tunggal mateni babahnan catur diriya sira budi cipta rasa tekung sirilan tekebel kadenge aya sora maung anu gagauran. Atuh si Ndul teh lilir nya beunta tetela di hareupeuna teh geus ngadangong we si belang. Gaur eta maung kajajaden teh gagauran. Si Ndul teh laju tumanya ka eta si belang boa-boa cenah. Kadatangan si belang teh bakal mere pituduh. Geningan maneh belang. Nah aya naon? Ngaing datang ka dieu teh ngahaja rek ngabejaan ka maneh Ndul. Sanyana ngaing tekung si datang ka maneh samemehna. Anan jakal maneh teh hese pisan dililirekeun tina tapak. Sanyana ngaing teh rek ngabejaan ka maneh. Lamun di padepokan teh aya jalma jahat anu akon-akon. Ukur pura-pura cari muridna kita sanyana boga maksud pikeun nyokot kujang pamuka. Kulantaran ayeuna mah eta kujang teh geus kacokot ku eta jalma jahat. Ngaing rek ngabejaan ka maneh Ndul. Eta kujang teh dibawa ku komplotan Karaman Maung Hideung. Tah kitu Ndul. Kitu horeng teh jadi dibawa ku Karaman Maung Hideung. Pasti ku si Lindung sabara kanca. Alah, urang ajar euy. Nuhun belang, maneh teh geus ngabejaan ka wing. Sami-sami Ndul. Kula ge ukur ngajalankeun pancen. Bikeun ngabantu ka maneh. Kula ge nyimpulkeun lamun maneh geus bisa nyaho kana hakikat ngaing salaku maung. Tidang tu maneh ge bakal ngarti kunaon atuh ngaing teh diparengkeun deukeut jeung maneh Ndul. Alah nya euy, buah-buah maneh ge diparengkeun deukeut jeung uing teh nyimpulkeun kapan ari maung teh manusia unggul, manusia anu geus nyaho kana jati diri, manusia anu geus bisa ngadalikeun hawa nafsuna, anu geus awas, anu geus sidik ka sia maung. Sia mah bisa nyaho, bisa nempo dina kayaan poek oge, komo lamun caang. Lain kitu. Bener teu salah Ndul. Ngaing mah diciptakeun teh ukur nyimpulkeun bacaeun pikeun manusia nu daek tapakur, nu daek eling ka Pangeran. Kula mah ukur ngagambarkeun wungkul anu guna pikeun kasadaran manusia. Lamun manusia teu bisa ngadalikeun hawa nafsuna, bakal kahakan ku hawa nafsuna lire ibarat ngaing ngahakan daging euy. Jasad hancur rusak.
nafsu ngabarung ngamarah ti kawadahan, badan anu katempuhan, kulit ngaing belang, hirup teh papasangan. Aya hade, aya goreng jeung sajabana mangrupakeun dua pilihan. Sing saha nu nyorang kahadean bakal ngadatangkeun kanikmatan. Sing saha nu nyorang kagorengan bakal ngadatangkeun kasangsaraan. Panon aing anu awas dinu caang jeung dinu poek gambaran manusia anu geus seukeut mata hatena, seukeut mata batina, anu awas anu sidik kana jati diri, anu salawasna eling ka Gustina. Tah kitu nu. Nya nuhun sia maneh belang. Tah tong kagok borontok sia nulungan aing teh deuleu ngabantu. Manana kitu ge maneh geus dikersakeun, kudu milu mantuan sia. Eta jama jahat teh kudu katewak lamun nya eta dibawa ku si Lintung sawa para kanca. Ujang kudu bisa kacekel deui, harta karun kudu bisa disalametkeun. Tapi ulah salembang endul, najan eta kujang pamukang geus aya dina cekalan si Lintung, harta karun teh moal gampang kitu wae bakal beunang atawa kacangkingheum. Lantaran eta guha Karang Loa teh teu bisa diasupan ku sambarang jalma, ari lain anu boga hak nama. Kula sorangan teu bisa nembus asup ka eta guha. Tah kitu nul. Jadi kitunya anak itu masih keneh aman, najan eta kujang geus aya dina cekalan si Lintung oge. Harta karun mah cantang tu beunang, tapi tetep eta kujang teh kudu karebut. Alus kitu atuh kitu mah. Karineangan we si Lintung, dah pasti manehna teh bakal ngajugjug ka guha Karang Loa meureun. Bener teu salah nul. Eta guha Karang Loa teh tanyakeun we ka kitaba. Pasti bakal apaleun lebah-lebahna sakitu nul. Las jirim si belang teh ngilas leungit tanpa lebih ilang tan bakarana. Atuh si Nul teh kurang kitu we jung cengkat laju pok terus cacarita. Waktosna parantos beak. Heuleuh mitra waktosna cenah parantos teh nyekapannya. Sagala urang tuna jajara carita si Nul jawara olokejo dugi ka dieu. Urang teraskeun dina seri anu salajengna. Manganunkeun tina sadaya paratosanana, hapuntenna tina sadaya kakiranganananya. Mang saheulanan undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.